Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun abdi, nami abdi Raisa Soleha ti kelas 11 akuntansi 2. Di dieu urang rek nyaritakeun hiji carita pondok anu judulna Lengkah Anyar di Tungtung Jalan. Di hiji kota leutik di kurulingan ku pagunungan hejo, hirup hiji nonoman ngaranna Dimas. Anjeunna mangrupikeun sosok anu pinuh ku semangat sareng cita-cita. Kusabab budak leutik, Dimas ngimpi jadi arsitek kawentar tur ngawangun wangunan megah nu mere ilham loba jalma. Sanajan kitu, hirup teu salawasna mulus sakumaha anjeunna nyangka. Dimas tumbuh dina keluarga basajan. Bapana digawe minangka patani, sedangkeun indungna ngakololakeun warung leutik di desa. Sanajan hirup ieu, kolot Dimas sok ngadeudel pentingna atikan jeung kerja keras. Aranjeunna instil nilai-nilai yen kesuksesan henteu datangna ti langit, tapi mangrupa hasil gawe teu sarta katekunan. Sanggeus lulus SMA, Dimas sukses asup ka salah sahiji paguron luhur di kotana nepi ka jurusan arsitektur. Anjeunna mangrupakeun murid pinter jeung dedikasi. Sanajan kitu, nalika Dimas asup taun katilu kuliah, cobaan badag ti keluargana. Bapana geuring parna sarta teu bisa deui gawe di sawah. Penghasilan ti warung sakepeul, indungna sesah mayar biaya medis bapana jeung biaya kuliah Dimas. Dimas kajebak dina dilema. Manehna hayang nuluykeun kuliah sarta ngawujudkeun impian. Tapi manehna oge teu tega ningali kolotna berjuang sorangan. Sanggeus loba pamikiran, Dimas mutuskeun pikeun cuti sementara ti kuliah sarta balik ka kampung pikeun mantuan kulawargana. Anjeunna damel pamadelan anu ganjil, ti janten buruh konstruksi dugi ka ngajar pelajaran swasta ka barudak ti kampung. Poe-poe kaliwat, sanajan kaayaan keluargana masih keneh susah. Dimas teu kungsi ngadoa, anjeunna salawasna percaya yen badai bakal lulus. Di antara jadwal kerjana anu sibuk, anjeunna terus ngajar sareng maca buku arsitektur pikeun ngajaga sumanget sareng pangaruhna. Dina hiji poe, waktu Dimas keur ngagarap proyek pangwangunan imah di kampung, manehna papanggih jeung Pak Rahmat, arsitek senior anu kabeneran datang ka eta desa pikeun ningali eta proyek. Ceu Rahmat kagum ku etos kerja sareng pangaruh arsitektur Dimas, sanaos Dimas ngan ukur buruh ganjil di dinya ngadongengna panjang lebar. Dimas ngadongengkeun impianana nu ditunda lantaran kaayaan keluargana. Pak Rahmat nu boga hate emas, keuna ku caritaan Dimas. Manehna nawarkeun beasiswa ka Dimas pikeun nuluykeun kuliahna. Dimas reuas jeung ngahuleng, tapi oge ngarasa cangcaya. Naha kuring pantes kasempatan ieu, Pak? Abdi tos lami ninggalkeun kuliah. Pokna Dimas bari ngageuter. Ceu Rahmat seuri bijaksana. Dimas, anjeun gaduh sumanget sareng katekunan anu jarang dipiboga ku batur. Eta modal pangbadagna anjeun gaduh, tong ngareret ka diri sorangan. Ieu mangrupikeun kasempatan pikeun ngamimitian lengkah enggal dina tungtung jalan anu eureun. Dimas akhirna narima tawaran eta. Jeung bantuan beasiswa ti Pak Rahmat, anjeunna balik deui ka kota sareng nuluykeun kuliahna. Sanajan kudu bajoang, Dimas teu weleh nyerah. Siang wengi diajar, nyumponan materi, sareng konsultasi sareng dosen ti kampus. Perjuangan Dimas akhirna terbayar. Anjeunna hasil lulus cum laude sareng nampi seueur tawaran pademelan ti perusahaan arsitektur anu terkenal. Tapi Dimas teu mopohokeun ku jalma-jalma nu geus nulungan manehna. Anjeunna milih damel di perusahaan Pak Rahmat minangka tanda syukur sareng diajar deui ti mentorna. Dibimbing ku Rahmat, Dimas ngembang pesat. Anjeunna aup dina loba badag proyek nantang jeung inovatif. Dimas lain ngan ungkur arsitek anu sukses, tapi oge katelah jalma hina anu sok daek nulungan jalma sejen anu keur bajoang tawas manehna. Taun kaliwat, sarta Dimas tungtungna ngadeukeun firma arsitektur sorangan. Manehna ngawangun loba wangunan anu henteu ngan geulis estetis, tapi oge ramah lingkungan sarta mangpaat pikeun masyarakat sabudeureun.
Salah sahiji proyek impianna nyaeta ngawangun sakola gratis pikeun murangkalih di kampungna, supados aranjeunna ngagaduhan akses pendidikan anu langkung sae. Hiji sore anu cerah, Dimas nangtung hareupan sakola anu kakara rengse. Katembong barudak lumpat ngurilingan palantaran sakola bagja. Hatena pinuh ku rasa syukur jeung bagja. Manehna nginget-nginget lalampahan panjang nu di jalanan ti mimiti pamuda desa nu pinuh ku cita-cita nepi ka jadi arsitek sukses nu bisa mere mangpaat ku batur. Dimas nyadar yen kahirupan teh mangrupa lalampahan anu pinuh ku liku-liku sarta unggal lengkah anu dilaksanakeun. Boh anu gede, boh anu leutik miboga harti anu signifikan. Anjeunna ngartos yen unggal percobaan anu disanghareupan mangrupikeun bagian tina proses nuju kasuksesan. Kalayan gairah sareng katekunan teu aya impian nu luhur teuing pikeun dihontal. Di tungtung jalan nu kungsi eureun, Dimas manggihan lengkah anyar nu ngajurung manehna kana kahirupan nu leuwih hade. Anjeunna terang yen kasuksesan sanes tungtung perjalanan, tapi mangrupikeun awal tanggung jawab pikeun terus mere ilham sareng ngabantos batur pikeun ngahontal impianna. Di tengah kabagjaan ieu, Dimas sadar yen lalampahanana can rengse. Manehna hayang babagi cerita hirupna jeung leuwih loba jalma, utamana generasi ngora anu mindeng ngarasa asa dina nyanghareupan tantangan. Dimas mimiti remen diondang jadi panyatur dina seminar jeung workshop motivasi. Anjeunna ngawangkong ngeunaan twist narobah warna ka warna hirupna jeung kumaha anjeunna bangkit tina kasangsaraan. Nalika anjeun ngarasa di tungtung jalan, inget yang salawasna aya jalan anyar kanu bisa nyieun, ceuk Dimas dina salah sahiji seminarna. Kuncina nyaeta percanten ka diri anjeun sareng tetep nyobian tanpa capek. Hiji poe, Dimas menang ondangan ti paguron luhur tempat manehna kuliah pikeun jadi pembicara dina acara wisuda. Anjeunna ngarasa ngahormatan sareng rada emosional emut kana sagala anu dijalankeun ti saprak kuliahna. Dina biantara anjeunna nepikeun amanat anu ikhlas ka para wisudawan. Nalika anjeun kaluar tina gerbang kampus ieu, dunya bakal nawiskeun seueur kasempatan, tapi oge tantangan anu teu disangka-sangka. Tong sieun gagal, sabab tina kagagalan anjeun bakal diajar sareng janten langkung kuat. Salawasna emut pikeun euih deui ka akar anjeun, sabab eta tempat anjeun mandekan jati diri sareng kakuatan anjeun. Biantara Dimas disambut haneut para wisudawan sareng sepuh anu ngahadiran ngaraos inspirasi ku perjalanan hirupna. Saparantos acara, seueur mahasiswa anu sumping ngahaturkeun nuhun sareng ngabagi carita ngeunaan kumaha kecap Dimas ngamotivasi aranjeunna henteu nyerah. Dimas gembira ningali dampak positifna. Anjeunna nyadar yen kasuksesanna henteu ngan ukur milikna, tapi oge milik sadayana anu ngadukung sareng percanten ka anjeunna. Anjeunna nekat pikeun terus nyumbang ka masyarakat, nyiptakeun langkung seueur kasempatan padaleman sareng ngadukung pendidikan pikeun murangkalih anu kurang mampu. Lila-lila Dimas beuki dipikawanoh lain ukur salaku arsitek, tapi oge mangrupa sosok inspiratif anu ngarobah loba kahirupan. Anjeunna ngadegeun yayasan anu meuseureun kana pendidikan sareng pelatihan pikeun murangkalih sareng rumaja di pedesaan. Pikeun anjeunna ningali jalma sejen sukses mangrupikeun kabagjaan anu teu ternilai. Dina akhir poe, Dimas sok nginget-nginget dirina yen hirup teh kudu mere jeung ngawula. Anjeunna ngarasa bersyukur pikeun unggal lengkah anu dilakukeun, boh anu susah, boh anu pikareuseupkeun. Pikeun anjeunna unggal tantangan mangrupikeun bagian tina perjalanan anu nyandak anjeunna ka tempat anu langkung sae. Kalayan sumanget anu teu pupus, Dimas terus maju, nulis
nulis carita-carita anyar dina saban bab hirupna. Buktina jelas yen kalayan tekad jeung tabah moal aya impian anu gede teuing pikeun dihontal. Sakitu carita pondok ti abdi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.